Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh, para tokoh agama alim ulama hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur tikawit ibu kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil ari ibu pangaosan neangan naon habis neangan urang Ecek ibu pangaosan teh neangan ilmu maka geratannya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu ternyata jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nah geus rumasa urang boga ilmu tuluy geus bisa ngoncoran hirup sorangan geuning kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup poek wae kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae kabeh ge arapal ilmu infak jeung sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha dilalajuan ustad ge sok burger wae ibu ge apal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae berarti ilmu teh hampura sararea nu hadir di dieu ka asup kuring kana bab ilmu teh karek apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji jawabanana lain jalma nu sakola luhur dan nabi ge teu sakola tapi naha pinter nu jadi pertanyaan urang sakola luhur tapi naha bodoh dikukut heueuhnya berarti sumber ilmu bakal ngancikna diri nyang karukna kolbu sumaramah dina bayah hiji we syaratna jelema nu bersih hate keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur bodoh nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak batur paingan atau ilmu henteu cicing di jelema nu kotor hatena bodoh wae piomongeun komo pinter moal teu ngaledek batur weh leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nu jadi hate ku ilmuna naha sumberna kakotoran hate pon kitu deui harta sarua keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding ka batur batur beunghar dituding nyegi batur beunghar majarkeun nuyul batur nyeun gedong majarkeun dudukun keur mah hirup sangsara kata mah hate kotor maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate naha sangsara wae ngaledek batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga weh matak maju mundur na hirup manusia gumantung eusi hatena ayeuna ibu ngalusan awak da babari atuh hayang bodas tinggal meuli sekian ken banget bodas dai punuk merenge blus kana bab rumah tangga sekian kali ka bedak dengan sangu henteu akhirna banget bodas awak begung
nepi ka nyiksa maneh eta hayang geulis lain ulah pek bae wedak pake lipstik pake ngan omat kudu hade kudu alus jeung alusna hate wedak pake lipstik pake bareng atuh jeung amis budi da keur nahaon wedak kandal bibir beureum euiteun haseum pamatuk batur moal ngahargaan wedak batur moal ngahargaan lipstik tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Awak ibu di alus-alus kekeh eleh ku teri pae hargana 25.000 sakilo teangan jelema nu geulis tuluy maot teudeun di pasar da moal aya nu meuli atuh sagelis-gelisna awak ibu kekeh ku teri ge eleh maka jalma bakal sampurna hirupna lamun geulis jeung eusi hatena matak ibu poe ayeuna keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh, geus rada kasiniran. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nyaragamkeun eusi hate nu hese meuli. Poe ayeuna teh umat Islam teh 80%, tapi naha Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, Islam sarua, kiblat sarua. Nah bet kudu pasea. Berarti ulah nuding Quran, ulah nuding agama, tuding kana kasalahan awak sorangan. Aya nu teu sarua lain Qur'ana, lain nabina. Tah eusi hatena bener hakikat hate mata tak iya pengajian lamun bener urang hate bersih ulah rurat reret kana gagorengan batur da awak urang ge boga goreng juga batur tong sok rurat reret kana kasalahan batur da urang ge boga kasalahan sarua jeung hirup manusia teu sampurna hirup mah ukur disebut nana gerhana disebut ustad kiai ajengan ku ibu bawa ke hareupeun Allah mana merekna wallahu a'lam batak disebut ustad kiai ajengan kuring mah embung nama gejeng embung sabab kuring apal gawe lain butuh gelarna tapi nyaho kana gawena naon gawe ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana anu baru sampean ladang tahajud oh nu aya ge kalingsir jeung asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal heuh tah eta teh ibu teh suudon ayeuna balik deui kana awak ibu lamun di imah aya naon aya kembang anu alus bari mahal dipenta ku kuring dibikeun moal tah sarua jelema pedit ulah silih omongkeun nya urang teh karek disebut batur disebut pejabat ku rakyat mata keur para pejabat tong legek da teh dicoblos ku rakyat moal jadi naon-naon mata geus jara di pejabat teh eling atuh ka rakyat are emang heuh juk dek nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Nah, apan pejabat jadi lantaran dicoblos rakyat. Mana emutan bisa percaya? So, oh well. Jadi pejabat teh karena aya rakyat, aya pejabat, rakyat nyarek mimpin cucumu. Mata keur anu dilaluhur teh kudu sadar kanu dihandap urang jadi jelema gede teh kudu nyaah kanu leutik nah sabab moal mungkin jelema disebut gede tanpa aya kahirupan jelema leutik weh ulah maranehanana dahar di restoran anu ngareunah rakyat mah mikiran beas nepi ka ngebul sirahna aduh keprok euy sing sadar mata hirup mah sakadar disebut beunghar teh pan kudu miskin teh matak jelema beunghar boga tugas ku Allah ulah bangga ulah sombong boga beunghar teh nah boga tugas naon tugasna geura ibadah atuh ku harta sabab jelema beunghar mah ibadahna bisa jadi ku hartana tulungan si yatim tulungan si miskin engke ditanya di akhirat di mana harta dipake naon maka yatim jeung miskin bakal nagog abdi Gusti saksina hartana dimanfaatkeun ku jisim abdi beres tah hisaban ngan keur jelema nu pedit hampura nepi ka dipenta ku batur hohoak leungit duit 1000 perak nuding budak tatangga tah hampura moal aya bukti engke di akhirat di mana harta dipeke naon da kabeh ngebekem atuh kumaha ceuk nu miskin leboh
Mata kehidupan mah tong legeg ku disebut batur. Bawa kana awak ibu, bawa kana awak urang, nari urang akur jeung Quran dah henteu. Luhurna ilmu kudu nemogeun luhur akhlakna. Geuning teh saeutik luhur ilmu tapi luhur oge budi jeung basana. Kadang-kadang ku ilmu luhur teh loba jelema nyeri hate ku ilmuna, berarti eta ilmu teh karek samet bibirna can katempo dina eusi hate nu sabenerna. Sedangkan sumber keilmuan hiji kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Urang jujur-jujuran, urang kana ilmu karek aya di mana? Karek awyana bibir, can katempo eusi hate. Lautan jero bisa diteleuman, hate diet manusia hese dikobet. Kadang-kadang batur nyen gedong nyeri hulu, kadang-kadang batur meuli sawah ratug angen, kadang-kadang batur meuli mobil si eta muntaber, kadang-kadang batur meuli motor paeh. Padahal ilmu mah geus baroga tong panasan, tong siri ku rizki batur, geuning kanyataan mah tah matak ilmu teh bisa jadi karek samet bibirna can nepi kana eusi hatena. Weh. Ampura da kumaha eta. Dibawa kana pagawean geus urang toong. Bismillahirrahmanirrahim ilmu teh. Heg maknaan bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih. Sabejat-bejatna kalakuan urang satebalik-tebalikna akhlak urang tetap Allah mamasihan umur keur urang supaya manusia daek ong silih omean kana kagorengan patut sewang-sewangan. Artina Rahman Rahim eta. Ayeuna keur urang kudu boga sifat nyaahan asihan jeung deudeuhan parantos nepi ka dinya wallahu a'lam. Kudu dedeh kanu geuleuh, kudu cinta kanu cua, entong ngabenci jelema benci hese pak bismillah teh. Bener nya. Batur mere hulu hayam pan ibu ge ngabales ku ceker hayam. Berarti urang mah sarwana leungit bismillah tina diri karek samet dina bibirna. Lol budak tatangga dagang combro nongtot leho meuli moal. Nah make jeung moal. Tak berarti ibu lalajo leho lain nempo combro. Nah awak bapak aya kagorengan, dina awak ibu aya kagorengan. Lamun Allah nempo kagorengan ibu, malaikat geus gregeteun hayang nyabutan nyawa ka ibu. Nah hirup jelema pi omongan wae tuh. Tapi ku Allah dicegah ulah engke nepi ka keuna kana umurna. Kami Allah nungguan tobatna manusia lain nempo kagorengan manusia. Sehingga niat hade ku Allah dicatat, niat goreng can dilakukeun mah ku Allah teu dicatat. Inilah Rahman Rahimna Allah. Bener. Tak enak ibu boga budak tetangga dagang combro nongtot leho cek ibu moal meuli lantaran lalajo leho lain nempo combro. Padahal eueuh ti dituna combro digalo jeung polo. Kumaha atuh lamun deuk nembongkeun sifat Rahman jeung Rahim? Allah Maha Welas Maha Asih, urang ge kudu boga sifat nyaahan jeung asihan. Pikir rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Ieu budak nongtot leho moal payu dagang combro, piceun ku ibu lehona ka dieu jang emak mah teu hayang combro ngan eta we kabita ku polo. Gebrok beres 10.000 sing-sringkeun tuh di balong emak sebreng-sebreng bersih diparabkeun kana jaer bersih irungna payu comrona lantaran duit 10.000 nu dibikeun ku ibu. Itulah nu disebut nyaahan jeung asihan. Weh. Kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna sabab aya warna bodas nu lainna gerak aku ku sararea jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener mangga emuta. Dari ibu tiba heula bener nyaho abdi oge. Ternyata matak urang tong sok ngabisani karena kesalahan batur da urang ge boga salah jiga batur. Nafsu cicing di jelema salah katempo salahna, tapi nafsu cicing di jelema nu teu katempo salah moal kaciri kasalahanana. Bener. Nya matak hirup ceuk kolot baheula tong miningan beungeut ku saweut. Tembrakeun saala kadarna, tembrakeun sabiasana. Mun hirup sangsara tembongkeun ka sangsaraan teu kudu sok beunghar. Batur make kongkorong kabeuli, batur meuli gelang kabeuli, nu sangsara mah entong sing sabar we. Ulah maksakeun maneh dan nu batur mah kongkorong bisa dijual, pan aya nu sangsara mah teu bisa da tina lajada. Ladang tina COD. Tuh. Sedangkan ngaran kahirupan manusia urang bongkar karena awak sararea bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge bener itu bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna lain milik batur gening milik urang
Nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah wa mineng. Palebah mana minang salahna? Alah mah geujeung palebah mana? Lamun ngomongkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud. Yu toong Kalogawa, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung nu ngomong tahajud teh dah hees. Mun nerangkeun sedekah make dalil ngarah batur percaya innamal shadaqata lil fuqara. Sarodaqah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sedekah. Batur kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhana ngocobrot ngomongkeun sedekah teguh ku ibu peuting ieu ge kuring lain sedekah naon atuh ngadudut ladang sedekah mana bukti beres ceramah bakal aya nu nyampeurkeun punten we cenah ieu mah sedekahna deuk ditampa da butuh atuh kumaha atuh dalil sedekah nu tadi tah didinya jadi urang mah jujur samet bibir ka bibir can nepi kana praktek kahirupanana bener. Maruk teh hese bismillah wah teu akur hirup urang teh jeung bismillah oge hiji akurkeun deui atuh jeung subhanallah wah komo subhanallah maha suci Gusti Allah lamun bibir urang geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah berarti kudu geus nikreuh ngeureuyeuh omean ta panyakit hate sirik tong aya pidik tong aya panasan tong aya cegukan tong aya geuleuhan tong aya cua ka batur tong aya da ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah Allah maha suci maka Allah mikaresep ka jelema nu nyucikeun hate tah saha eta jelema nu suci hate jelema nu kosong dina hirupna jelema nu kosong teh teu boga naon-naon pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa oge dibisakeun ari urangna saha juga bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun cerdas oge dicerdaskeun beunghar oge dibeungharkeun berarti aya Allah nu ngabeungharkeun aya Allah nu ngabisakeun aya Allah nu minterkeun nah pinter sok diarahku na memang nanu urang lain sakadar barang titipan bener keuheuh atuh dah ieu mah daek asa aing pang daekna ditanya ku batur ti marana pangaosan atuh nah da teh kudu diomong-omong batur ge nyahoeun serak saeutik rada serak kunaon tos ngaos sholawat sawawengi kumaha sia we nah leungitkeun pengakuan diri nu aya adalah Allahna kitu cek ilmu hakikat mah leungitkeun diri urang nu aya adalah Allahna lamun manusia melaan ka hayang moal salamet hirup nah aya tungtungna ka hayang da moal aya geus boga pamajikan hayang boga anak geus boga anak hayang boga incu geus boga imah hiji hayang dua geus boga 10.000 hayang 20.000 tungtung hirup kakara kaduhung oh ternyata geuning harta nu digunuk-gunuk teh teu kanikmati pah henteu bener ibu mata kuncina kosong ai kosong teh teu boga naon-naon nana gerhana cek ibu pinter dalin kuring nu pinter ngan ibu teu apal bodona ibarat ibu ka salaki nyebutkeun jujur biak ti karep alhamdulillah salaki abdi nu jujur biak ti karep rumah tangga karek 2 bulan antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang manusia mah di dinya tempatna mangga bisa teu percaya sok heueuh matak memeh urang ngukur baju batur ukur heula baju urang keur naon lalajo kagorengan batur hakikatna mah urang oge boga kagorengan nu omeaneun batur jelema nu kosong hatena bakal guguru tuh toong aya orai taboa-boa urang mah ibadah teh seperti orai 40 poe 40 peuting cicing ngajentul ukur ganti kulit ngaranna anger orai dipikasieun ku orai boa-boa ibadah urang ukur ganti baju jeung ganti tiung hate nama teu ganti-ganti matak nu goreng jeung dulur anger nu pasea ka salaki anger nu popolotot ka tetangga anger ngaji mah anger asal lieur ngabandungan aduh kasindirannya pang nama ka salaki duit leutik teh kahayang teh arusaha dengan cedog wae talungkan miara marmot mata koyana ieu pangajian mun di diri urang aya akhlak teu balik di diri urang aya hate teu bener bubar pangajian ti dieu rautan goreng ka salaki tangkep balikna aya kalah kaseuserian kumejek salaki kunaon maneh balik pengajian teh jadi lebah oh tobat paling kuat 2 poe teh
Nu goreng patut ka inung bapa ulah nganyang ka kolot nalika boga bubutuh. Geus kacumponan bubutuh poho deui ka kolot-kolot teh hayang tepung jeung anak. Cing atuh nu ngaran anak teh kudu hideng nepungan kolot. Urang barang dahar ngeunah ingat ka kolot bawa-bawa kolot mah teu boga keur deungeunah. Urang baju aralus bawa kolot mah sapotong ge teu kabeuli. Urang usum hujan gedong sigrong iuh bawa kolot mah imahna nyarak celakan cai hujan eueuh nu mang menerkeun sing areling kanu jadi kolot. Naha ibadah ditolak teh ditarima sapanjang aya inung bapa nyeri hate kuno ngaran anakna. Tanya ke Pak Ustad di situ percaya. Ayeuna ibu ka salaki sarua. Ibadah teh ditarima ku Allah. Nah, lamun aya salaki nyeri hate ku sikap ibu. Mata bubar teh sing alus kalakuan teh ka salaki. Balik salaki ti kebon papageun lawang panto lain ngablu wae atuh imeh. Papageun lawang panto rangkuh ieu teh bapana geuning sumping kitu tah lain kieu wae gek diuk nabang barung saloyong ibu ka dapur nyokot cai anu tiis keun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenan nyuguhan teh punten bapana teu aya gula cai teh cai we suruput ku salaki diinum dakan tepo amis nu amis lain gula nah ternyata nu amis teh budi pamajikan ka salakina deuk kusaha salaki urang dihargaan lamun lain ku pamajikan. Suntangan gewat leungeuna kajeun rawun da salaki ibu bawa ka WC mangga bapak kajaman bilih teh acan netepan dakul salaki teh mandi sadiakeun odolna sabuna bagaikan raja we lamun ibu hayang disebut ratu ari ibu hayang disebut ratu ai ka salaki ngapir aun geus beres dicai papageun deui ku ibu kebutkeun sajadah ta ieu sarung ieu koko ieu kopiah dakul salaki salat tetep ku ibu di tukang nempo salaki salat nepi ka kesang luat leet keneh pada geus mandi artina kacapena aya keneh beres salat kuliwet ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki cicing tong kaseuri nyuuh di nalahunan salaki bapana capelung seri putuh nuh geuning bapa melaan jisim abdi paralun anu kasuhun nu ninggalin nu dipamri hampura anu kateda tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa nyugemakeun nu ngaran pamajikan kanu jadi salaki akang teh puputon kembang kadaton buah kolbu jeung ciman jiwa hormateun abdi dameun abdi hapunten bapa ieu ceramah jero teuing da ditempo teh eueuh nu kitu di dieu tak komo belah dinya mah eueuh pisan atuh tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu kadarengeh henteu beres salat cokot deui leungeunna hargaan bawa ka dapur hampura deui bapana hapunten abdi teu aya rencang sangu ukur bala-bala 3 siki cengek jalujur 2 siki kurupuk 2 siki tempo ngahuap salaki sagede poreup lop ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain deungeun sangu ternyata ngeunahna barang dahar gumantung ngeunahna hate digeunahkeun ku pamajikan pa bener aduh bapak-bapak lebok kan ibu-ibu juga rada gareuneuk kieu kajeun daging hayam nu dibikeun balado entok nu dibikeun ari ibu ngocobrot wae mah teu ngeunah henteu usaha leutik barang dahar hayam jeung daging sero we sugan mah cobaan daging dahar pak ku bapak hayang ngaburakeun kana beungeutna ternyata kanikmatan lain diciptakeun ku dahar nu ngeunah kanikmatan mah tah gumantung hate nu ngeunah. Bener. Dari jelema rungsing mah anger we beungeutna ge kaciri rungsing atuh. Oh iya kaciri nu boga hutang. Lamun nu dihareup teh teuing leuwih jiga nama ieu. Ieu sikap urang kanu jadi salaki teh. Sikap ka inung bapa teu meuleh sumujud, sikap ka salaki teu meuleh hormat. Sikap ka dulur anger. Ulah pernah ade jeung lanceuk papaseaan lantaran harta sing gebleg pikir harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun. Jejeng. Teu saeutik ade jeung lanceuk teu akur lantaran parebut harta warisan kolot sing boga pikir harta bet diparebutkeun bari bakal ditinggalkeun. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega entong sombong-sombong gedong sigrong balik nama kanyuron kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah diantarkeun mah ku pasaran be aja geuning harta teh malahan jongjon hirup membeunang kene ku nu miskin mah sare di mana karap kerek coba nu beungar meuli spring bed molotot teh haben nah menangan spring bedna teh gedong sigrong mobil mewah sawah lega unggal bulan jangar kana sirah coba si miskin heheotan we
nu beunghar keung ku bangsat nu miskin teu keung ku bangsat nah eueuh paokeun coba nu beunghar usum bangsat nepi ka RW dicarekan ngarona atuh RW sing goblok pikir coba si miskin dek ngarona pek henteu paduli saking kujongjon eta hate heeh nya nu miskin panggih jeung bangsat ngadon adem geus ieu manerek maok tuh di imah aya coet teh sieun eta ku bangsat usum tuyul pan tuyul mah bebengok tuyul bolonyosna beak ti karep duit 1 juta leungit we geuning 100 si eta mun ceuk urang mah sakola heula cokot kabehnya ieu tuyul teh ieu meuleun 100 nah apal mineng atuh urang katuyulan nu miskin sugan keung ku tuyul henteu nu beunghar saking ku keung nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi taplahkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup coba si miskin di imahna nyieun tolak bala teu ditaplahkeun lawang panto henteu nah pantona ge rujan mata tuyul teh kitu blus-blus ternyata nu mahal teh lain gedongna nu mahal teh pangeusina nu mahal teh lain dahareunana tapi nu mahal mah nikmatna nu mahal lain kasurna tapi nu mahal mah tibra dina kulemna bener matak sing bersyukur hirup teu kudu ngabanding-banding milik urang jeung milik batur tarimakeun nu geus aya inilah konsep hate maka jelema nu kosong hatena konsepna sarupa kitu nu kadua guguruna jelema nu kosong hate hampura lain sakadar tina Quran lain sakadar tina hadis lain sakadar ti kiai lain sakadar ti ustad tapi anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate eta kuring saha we dianggap guru kabeh oge asli abi ibu ka anjing-anjing ku kuring mah dianggap guru urang otak lamun ngaliwat teh bareng jeung anjing punten cinta pun guru eta teh ka anjing ceuk tetangga teh rada gelo anjing teh mah nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanjerikeun hate batur neungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur Apan ieu teh bahasa agama namarukan kuring heureuy toong bahasa agama salamatul insan min khifdil lisan salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna ibu mah nya ngadengekeun ceramahnya nempo bibir urang eta ku capetangna oda ipis tak lamun boga pamajikan dicarekan 3 jam moal anggeus tak paingan nepi ka detik ayeuna loba nu embung ka urang teh remajarkeun teh sieun di paraban kulhu gitu si eta ngaledekna bebeakan kosong hati termasuk bapak ibu sikap ibu ka salaki kudu seperti kitu alus tapi cek ibu lawan atuh lawan heug kitu bebengok nana keun bae tong ngomong ustad heug kitu bebengok nana ada kurang oge kitu ka salaki tapi salaki nu kumaha heula atuh Pak, ayeuna bapak nu hayang balik. Salaki nu kumaha nu kudu ku ibu di kitu-kitu teh. Salaki nu bener-bener tanggung jawab ke pemajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ieu mah bubar ti dia aya bahan parasea. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Moal aya awewe salah nu salama tetap komandana kunaon ibu baeud lantaran teu boga beas kunaon ibu ceurik lantaran teu boga duit bapak tampil atuh pamajikan keur baeud teh tanya kunaon mah baeud teu boga beas kumaha cek bapak keun kuring bagian usaha nu ceurik lain kudu dikutisu lain bawa beas ladang usaha tah mah tong ceurik beas aya da cager atuh ceurikna ieu mah lalaki teh kunaon mah ceurik teu boga beas heuh hayu atuh urang ceurik duaan wah kacau Pak heeh da meujeuh ibu baeud-baeud teh da moal aya haseup lamun eubeuseunya baeudna pamajikan lantaran bapak ngaca diri ngeunteung kana awak boa-boa aya kakurangan di awak urang geratanya aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang ternyata pada ringan kosong tina beasna duit eueuh gegaletekan ukur 1000 lipstik geus dicokelan ku bilik wadah geus dekok tengahna aya meujeuh pamajikan baeud bapak tampil mere solusi
cokot duit 2 juta bikin ke pemajikan nu keur baeud geus tong baeud tah 2 juta yakin Pak keur baeud diberi duit langsung nangkep lain tadi balen alias saimbang bener mangga da jelema nu bakal menang ilmu ge hiji syaratna mah jelema nu kosong hate lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa narima kana pengetahuan batu ngarasa diri sampurna ku ilmuna padahal manusia eueuh kata sampurna dina ilmu kabeh ge diajar tuluy bisa ngapalkeun Quran cantang tu ngamalkeun Quran bisa ngamalkeun Quran cantang tu ikhlas dina beramal kabeh ge diajar hirup mah mata urang teh butuh ku batur yen hirup teh tong sok goreng jeung batur da manusia mah butuh ku maka tiung menang batur baju menang batur celana menang batur selop menang batur senal menang batur dikubur ku batur diboehan ku batur sok naon deui ditahlilan ku batur disolatan ge matak jelema keur naon make jeung kudu goreng jeung batur narek hirup sorangan di dunya aduh genah ieu ceramah loba nu ungeuk euy nya cekuring oge well matak pengetahuan hirup tah kuncina adalah hate al-qalbun malikun hate adalah raja ibu bisa barang bere ka batur lantaran hate karunya ka batur ibu biasa seuri ka batur lantaran hate eueuh kagorengan jeung batur coba jelema anu goreng jeung batur daek seuri dina panggihna ge ditahan ngadon TBC sia teh matak sehatna awak gumantung sehatna hate geringna awak gumantung geringna hate kolot baheula palanjang umurna jara ragjag sararehat hatena sehat batur nyieun imah miluan batur boga tanah milu ngadoa batur meuli mobil milu tumpak aya hate nu nepi ka dinya poe ayeuna heueuh paingan atuh bener guruaneun ilmu kolot ai barang dahar kolot baheula naon da eueuh gijian jonge jotang bebadotan pucuk sintrong takokak leunca geus pikir paloba dahar teh pandoma rabeng ti tukang jara ragjag sararehat nu ayeuna wah 4 sehat 5 sempurna geuning setru ulah sok coba-coba penyakit dituding karena dahar hakikatna penyakit terjadi karena aya malangna hate moal balik jeung jelema nu malang hate mah moal ibu baheula keur leutik malang hate ka kolot ceuk kolot nyai tong sok bobogohan dinu poek ku sabab hate keur malang pan ngalawan ya mamah teu gaul teuing geus melenung mah eceuk saha nu wirang kolot eta ge ka burudak ABG sing balener hirup teh ulah gampang katipu ku bibir lalaki cinta sejati mah yeuh eueuh cinta antara kabogoh jeung kabogoh cinta sejati lain ibu ka salaki cinta sejati mah cinta inung bapak kanu jadi anak goreng patutna anak dilindungi kudu ngaran kolot teu balikna anak ditutupan kudu ngaran kolot coba urang jeung salaki heueuh nya matak cinta sejati mah adalah cinta inung bapak kanu jadi anak maka pek turut teh inung bapak ieu mah kolotnya kolakeun nepi ka sawah dijual ai geus jadi serjana nu gigireun ka bogohna jepret foto terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol yai ka bogoh disebut menemani aku dari nol gablek jasa naon si eta di saragam ti kolot biaya ti kolot ari status jiga nu hareueuh galau jatuh ti tajong jiga nu nya kamu sakit kumaha cek budak aweuna iya ih kamu perhatian banget hayang ongkek ngadengan aja deh tah guguru mah teh nu geus karolot kieu sok ibu jatuh ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh hirup mah poe minggu teh bakal tepung jeung poe Senin bakal tepung jeung poe Salasa ayeuna minggu salahkeun sugan Senin bener jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapanggih dadeyeun daya ge nu hadir di dieu teh lain jalma anu teu boga salah baroga ngan teu kapanggih bener ieu teh
mata kenalika batur nyeun salah kapanggih ku polisi, kapanggih ku nagara di penjara, eureun tina salahna da kapanggih nu paling paur urang Pak anu nyeun salah teu kapanggih tong asa buni sabab aya Allah anu manco kana salawasna kahirupan. Bener. Boro-boro sikap perbuatan utek tongo walang taga rohpati gogodongan utek hate Allah maha uninga matak hirup mah bebaskeun merdekakeun ieu hate. Aduh. Tah daun murag teu bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon ibu dunya moal katempo. Jelema bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur. Tapi lamun jelema kata pelan ku sirik ku panas beuki alus batur beuki rujit kurang nempona. Heuh well. Aing mah saha betu nu wul. Akang siap well. Ari teu wani ngomong wul bebel teh pan aya mah geus aya jargon. Anu rek nyalon gubernur ning aya well. Jadi abdi henteu sieun majarkeun kampanye urang. So pariksa dina baligo aya geuning. Well. Jadi urang eureun wel-welan. Geus sieun majarkeun. Heeh nya. Daun murag teu bisa munian dunya. Lamun daun apal kana panon, dunya moal katempo. Kunaon urang teu suka kana kamajuan batur, aya sirik dina hate ka batur. Da lamun hate bersih mah batur maju bakal milu atoh. Laan atuh sirikna bisa kaburu paeh rek ngagugulung panyakit kitu. Samemeh ku Allah dibere peringatan leuwih hade urang sadar sorangan. Ibu sok ngomongkeun batur gerak eureun. Lamun teu eureun wae dibere nyeri huntu. Akhirna teu bisa ngomongkeun batur dan nyeri huntu. Bapak nu galak ka pamajikan tujang tajong tujah teh gerak eureun. Lamun teu eureun engke dibere leumpang kieu. Lamun galak ka pamajikan leumpang nageus kikieuan bikeun bujur ibu mangga gara jejek. Aduh eta rek ngajejek. Ternyata Allah mere peringatan manusia teh di dunia keneh lain di akhirat. Di dunia keneh geus diberi peringatan ngan urang nu kudu sadar. Ceuli dibere budeg da bohongan keur ngorana atuh pake ngadenge gosip wae. Heueuh nya. Panon dibere belek jeung nyeri panon ongkoh. Nah, bohongan diberi cager ke popolotot wae sia teh. Matak samemeh Allah mere nu kitu leuwih hade urang eureun. Da aya asbab atuh Pak. Aya penyebab. Kunaon ayeuna dunya genjlong loba gempa. Indit ka laut teu aman sieun tsunami. Cicing di dieu teu aman sieun gunung bitu. Cicing di kota teu aman keneh sieun angin puting beliung. Manusia ayeuna palebah mana aman? Nah ini baheula araraman, eueuh gempa, eueuh puting beliung, eueuh tsunami, eueuh. Ternyata cek para ulama aras bergoyang ketika nyerina ibu ngalahirkeun anak nyeri, tapi nyerina ngalahirkeun boga 5 berarti nyeri bisa ditebus. Tapi hiji Pak anu membuat aras bergoyang, dunia bergoyang, gempa datang, tsunami sumping, nyerina ibu ngalahirkeun boga budak 5 artinya bisa ditebus. Tapi nyerina ibu dihoak anak nu meunang usapan nu meunang ngadidik wani hoak ka inung bapana sanajan ibu cicing teu wani ngalawan da sieun ku anak tapi hampura dunya mah harita kana geus protes laut hayang bahe gunung hayang bitu dunya hayang ancur keurna nahaon di alam dunia aya anak anu teu patuh kanu jadi inung bapana weh tah kakara ayeuna wel heuh atuh da. Aduh. Heehnya. Baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teh mere kunaon ku teu boga. Kumaha teh sifat ibu nalika keur teu dibere duit. Panto di baledong. Hoak ongkoh ka kolot maruk teu nyerieun eta hate kolot. Ayeuna kolot geus eueuh, ibu boga duit, pan nyegruk cai panon bijil. Naha baheula urang minta duit ka kolot-kolot teh mere lantaran teu boga, ayeuna urang geus boga duit hayang mere ka kolot-kolot teh geus eueuh. Mangga emut teh. Matak lamun deuk baraleg ka kolot, ayeuna mumpung keur araraya. Dia. Tuh rada rai geundeuk rai pias da rumah sa pendoraka ka kolot tuh. Ya bener Pak.
kakosongan. Nya teh cenah urang mah dihina wae batur, diledek batur, dipitah batur, jawab ku bersih hate. Jelema nu bersih hate dihina, diledek, dicaci teu moal nyeri hate. Nah, justru lamun dipuji, disanjung, dipuja-puja, diistimewakeun bakal nyeri hate. Apakah pantes urang diistimewakeun ku batur? Nana gerhana disebut al-mukarram, nana gerhana nya aya al-mukarram salat subuh sok kaberangan. Can pantes urang disanjung batur, can pantes diistimewakeun ku batur lamun dibawa kana pagawean nu sabenerna. Ibu dihina, dicaci, dimaki mangsa bodoh. Nah, alhamdulillah jimatna mah sadaya puji kagungan. Heuh, lamun ku urang diaku alhamdulillah sadaya puji, puji mah kabeh nu Allah. Tah urang mah tong hayang dipuji, urang mah bisa jadi hinaeun, ledekeun, cacieun, pikarujiteun. Ngan sabalikna jelema nu pikarujit urang aya masalah naon jeung urang. Pangi karek ayeuna juga leuh weh, kunaon eta hate. Bener, Pak? Ya, bab hate mah hese, torekat nu paling hese diajar, lain maca Quran, lain ngaji hadis, lain masantren luhur, tapi torekat perjalanan nu paling hese ngarautan isi hate nu sebenarnya anger hate. Matak saha atuh hate nu bakal bener-bener bersih, nu diatur ku wahyu, lain diatur ku nafsu. Nah, balik kana awak urang mah wahyu boga, ngan nafsu ge anger. Matak iwal teh hiji Nabi Muhammad anu geus nyekelan wahyu bisa ngageser nafsu. Urang mah anger da Pak, wahyu-wahyu nafsu-nafsu. Nana gerhana ceramah nah jeung wahyu teuing, bawa jeung nafsu. Mana bukti ulem deui tahun hareup tong dibayar, datang moal. Tah ibu teh suudon, aduh ampun. Berarti lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, catat ku ibu sanajan wahyu diomongkeun anger hate leutik jeung nafsu. Naon eta jeung duit. Cek ibu teh bener euy cenah ieu ceramah kaharti engke urang ulem tong dibayar, tong kesok kitu teuing atuh. Nya hese bab hate. Bener ya? Ayeuna ibu datang ka dieu jeung wahyu jeung nafsu. Teu percaya urang mah ibu datang ka dieu jeung wahyu teu bisa jadi jeung nafsu. Mana bukti lobana jelema nu datang nepi ka ngawaled ribuan kieu kuring yakin karena nu datang nana gerhana. Sok ngaku sok. Cobaan ustad setempat paling datang 2 jajar tong sok kitu hirup teh. Galuh atuh da. Berarti lain jeung Allah, lain jeung wahyu, jeung nafsu. Naon nafsuna? Hayang tangi. Da kaciri atuh. Matak pertanyaan anak, di mana letak eta wahyu? Karek hanya sebatas dina sirah, Pak. Acan katempo dina pagawean. Padahal nu ngaran hirup nu kudu ku urang dihormat, nu kudu ku urang dihargaan, lain ustad nu jauh, kuring mah jauh orang Cimaung perjalanan teh ge 3 jam. Tong dihargaan, hargaan matah nu deukeut, matak enjing wayahna kudu ngayakeun deui pengajian, nu ceramahna orang dieu, awas kudu hadir jiga kieu. Lamun bener karena Allah, lamun bener karena wahyu, lamun isukan nu hadirna ngan saeutik, kunaon ari ibu? Matak nu kudu dihargaan mah ustad nu deukeut, lain nu jauh. Ibu gering minta doa kan nu deukeut. Ibu maot ditahlilan kuno. Coba ibu maot bebeja ka urang deuk naon? Datang ke teh sudi. Da kuring mah datang ka dieu hiji di ulem, 2 dibayar. Matak jasa nu panggedena lain ustad nu jauh, tah ustad nu deukeut. Kade tong sok ngahina ka ustad deukeut teh milu ngewa urang ge. Cing teh ibu saha nu ngaosna? Ustad kukut teh kuat dianggap anak eme ustad. Gera leungitkeun dina sirah eueuh ustad kanang, eueuh ustad konang kabeh ge sarua. Da ieu mah ustad konang. Konang kawas ka eme jalu wae teh. Eueuh ustad konang, eueuh ustad kanang, eueuh ustad terkenal, eueuh ustad tidak terkenal. Ke hareupeun Allah mah mana amal nu sabenerna? Lain bab terkenal jeung tidak terkenal. Ayo pengajian geura teuing. Urang titah ceramah, sound system tagogeun, jamaah datangkeun, geus we. Bubar teh ditanya ku batur ti mana penting pangaosan, saha nu ngomongna, nana gerhana, kumaha? Kitu we rame, geus. Nepi ka eueuh kesan nu lain teh.
Yatim anger teh ditulungan, nu miskin anger teh dibelaan, nu bingung anger teh ditulung. Ladang ngaji teh mana? Mata kuring ngajak, cing atuh kudu aya perubahan. Salianti ngupingkeun ceramah jadi ibadah, salianti ibu calik jadi ibadah, salianti kuring ceramah jadi ibadah, urang tapelkeun ladang ibadah ieu ka batur ka bener-bener jelema anu butuh ku awak urang. Bener. Cek panitia teh kaharti cenah euy ceramahna. Ayeuna mah kieu we cenah tad lah. Naon? Bener cenah ladang pangajian teh kudu merhatikan jelema susah pasti. Kanu yatim nya, kanu miskin siap. Kieu we amplop kercep ustad moal dibikeun terus dek dibikeun ka yatim kumaha cek kuring tong sok kitu jadi angarnya orang dibawakan hukum bukti mah hese nya matak teuing atuh da kuncina teh angare hate pangaosan ieu alus cantang tuh ulah waka nyebut alus cantang tuh pangaosan alus hatena kudu alus bubar ti dia ge bakal katembo akhlak nu alus pangaosan alus hatena kotor bubar ti dia ge bakal mawa ka kotoran minimal tetangga nu sabelah diomongkeun deukeut jeung eta ku bau kelekna yai katiung-tiung nyengsol jadi omong padahal pangaosan mah alus ngan ku sabab hatena kotor mata ladang pengajian teh eueuh nilai kehalusan dah hatena kotor salat alus lain alus deui kudu salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal katempo akhlak salat nu sabenerna sehingga jelema salat teh bakal karasa manfaat amis kareueutna ladang salat naon amis kareueut tina salat bahasa amis mah berarti madu lamun jelema geus salat jadi madu boro-boro kolot budak leutik bakal resep omonganna alus bacaan salat bakal alus omongan saenggeus salat urang bacaan salat alus geuning loba tatangga nyeri hate geuning loba dulur anu terhina geuning naker batur anu kaledek bacaan salat alus teu nembongkeun ucapan saenggeus salat aralus resep aya ceramah loba nu ungeuk teh aduh nu tuh teuing ngarti teuing tunuh teu apa matak sing kosong hate teh jeung aya ngaran takdir rupanya dipikir dibulak-balik ngaran takdir mah matak ngalieurekeun ngaran takdir na ari ibu lurah teh nu mana ibu ibu da teu hoyongnya janten lurahnya tapi nah bet jadi nana gerhana hayang jadi penceramah emu teu hararayang pek mere takanu hayang dah kuring mah emu geuning jadi apan takdir mah teu bisa kanu hayang jeung teu bisa ditolak sanajan emu ibu kades da teu hayangan jadi kades geuning jadi apan teu nolak emu lieur ya nana gerhana embung jadi penceramah embung capek-capek bong ka ditu bong ka dieu maruk teu riweuh ibu hees ge hese tapi geuning eta jadi penceramah apan teu nolak embung tah bahasa takdir mah teu bisa dipikah hayang mun datang teu bisa urang embung wayang kumaha ceuk ngiggelkeun setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya kuring ayeuna ku Allah ditakdirkeun tahun ieu cantang tuh tahun hareup matak sing jongjon hirup mah kalem ayeuna ibu kades jadi kades sanu apa 2030 mah jadi dewan oh berarti amin bade berarti nya ning eta amin matak nu ngaran hirup mah gara sok toong ibu kades maruk teu capek jadi kades wah ripuh kadang-kadang masyarakat papan teu apaleun nu ngecrok duit ka kades teu boga biaya rumah sakit pak bu kades atuh bu kades teh kudu nyokot tina saku sorangan tapi ulah ngeluh bu kades kalem we ripuh cenah jadi kades teh kumaha bahasa kuring riren matak ulah pernah ngeluh karena takdir mah pak kumaha lamun dititah eureun ta ibu ngeluh ripuh geuning di dunya teh gara uih atuh ka akhirat ka itu matak jelema anu bener-bener boga Islam moal pernah ngeluh tina kahirupan sangsara nepi ka naon deplek jiga pepetek moal pernah nepi ka ngeluh pak sagala rupa geus boga katangtuan masih gerah sok cek bu kades nana gerhana nu genah cek kuring bu kades nu genah
Ternyata hirup mah ukur silih tuding. Tah lamun kitu urang tuker ibu. Ibu jadi penceramah, abdi jadi kades bae 5 poe weh. Da insyaallah moal teu urang moal anu ngangap di cicing. Atuh ibu jadi penceramah, sami ti moal anu ngangap. Ternyata jelema mah gumantung kana takdirna masih perlu urang guguru ti saha? Ti tukang soan. Mana tukang soan? Kudu guguru ti tukang soan. Nu pang capek-capena acara ieu tanya tukang soan. Engke beres, acan beres, mangul eta, menerkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplain eueuh kabaligan son teh. Nyerieun hate, teu enjoy we. Asli. Tapi ending akhir, Pak. Cerita akhir. Penceramah mah ukur saja. Tukang son mah teu isuk-isuk. Tapi naha buruhan gede keneh ustad katimbang tukang son. Kang bener Kang, tempo kuat kieu atuh. Amak tukang son ka penceramah henteu dalam amak di pareu mah. Enjoy we, kajian duit leutik digarap we. Tapi naha ending akhir gede keneh ustad katimbang tukang son. Bener euy, panas urang ku si ustad. Tah lamun panas urang tuker atuh. Abdi jadi tukang son, akang jadi penceramah. Dua nanage bakal hancur. Soal sistem ngebeledug di cowok ku abdi. Ceramah butut mustami balik panitia wirang, Pak. Matak jelema tong sirik ku takdir batur. Kun payakun 10 jelema 10 takdirna, 10 jelema 10 jalana, 10 jelema 10 cara Allah nyalametkeunana. Teu kudu riweuh hirup. Dari Allah dek nyalametkeun ibu mah lain ku cara ibu, lain ku cara Allah. Ibu baheula, ibu pernah piknik? Kade henteu. Nepi ka usaha haben piknik henteu, beungar henteu, kalah kah lieur nu aya piknik atuh. Dadi Majalengka mah loba tempat wisatanya. Piknik atuh. Mayar 1 juta dek piknik. Ditangtukeun poe Sabtu. Poe Jumaah teh ibu teh kupak-kepak di dapur masak, nyieun comro, nyieun misro. Dek amana sih teh Bu? Dek piknik. Geus mayar parantos, tak ieu bekalna. Saking ku capek masak, ibu sare. Kusak hudang-hudang subuh atuh ditinggalkeun ku beus tah. Da dihudangkeun teh hudang wae. Amak teh Bu. Salaki dicarekan, lain hudangkeun. Pan sidik dek piknik pemajikan teh. Songor-songor. Ieu dibebenyit oge lain hudangkeun. Kalak nangkep saruana jeung salakina. Sidik pan dek piknik amaknya. Saking ku amak cicing na kursi ngalempreh. Cetrek karena TV jam 10 aja berita bus dari Majalengka dikusruk karena jurang maut kabeh ameh mungah yang amek inilah takdir Pak. Kahartos diberi logika gitu. Nah itu mah jeung amek dina teu tulus. Ternyata Allah udah nyalametkeun ibu teh disarekeun supaya teh hudang-hudang. Tong ngagamreng ka salaki bisa jadi itu cara Allah keur nyalametkeun ibu. Bener. Arek diberen leuwih. Tapi hampunten nya. Ibu kades nyalon, calona aya 4 misalna. Nu eleh 3, nu menang 1 Bah. Cara Allah deuk nyalametkeun itu berbeda. Kadang-kadang anu menang eleh, anu eleh menang. Aduh. Kadang-kadang anu menang eleh, nu eleh menang. Matak doakeun Bu Kades mah menang di dunia, menang di akhirat. Ulah menang di dunia, eleh di akhirat. Ibu nagih janji kanu eleh kanu menang. Oke, Ibu Kades baheula teh pan dina kampanye boga janji-janji politik 1, 2, 3, 4 katedunan ku Bu Kades maka menang di dunia, menang di akhirat. Lamun teu katedunan janji kampanye ku Bu Kades menang di dunia, eleh di akhirat. Kahartos. Ayeuna ibu tagih janji kanu eleh jog. Maneh teh basa keur kampanye, boga janji politik 1, 2, 3. Jawaban simpel, apan keok. Beres, Pak. Matak cara Allah nyalametkeun jalma lain ku cara manusia, bikeun ku cara Allah Taala. Kahartos ye. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep, ai jadi jeung nu petot. Sing sadar ku ilmu tauhid ukur bisa jadi ya Allah abdi nampi gaduh caroge petot gaduh caroge beke bari hideung
nampi Gusti bisa jadi ieu teh Allah dek nyalametkeun diri ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar teu tulus lantaran itu kawin jeung batur nyeri hate kesel amok panggih di jalan bagong saking gua amoknya kajawab ayeuna ternyata si itu mantan ibu anu kasep anu beunghar teu beres jeung pamajikanna gonta-ganti awewe we. Nah apa nu kasep rada sok kaluhur hayang salingkuh wae sabab boga modal kasep. Ibu bersyukur alhamdulillah ya Allah gaduh caroge petot. Nah teu hayangan salingkuh sia eta mah. Da dina deuk salingkuhna ge moal payu atuh. Cara Allah nyalametkeun rumah tangga ibu itu matak manusia teu meunang aya sifat kecewa. Tong kecewa bisa jadi Allah dek nyalametkeun ibu dihina diledek dicaci dimaki tong amek bisa jadi Allah dek nyalametkeun ibu dimuliakeun di akhirat lantaran hinaan batu tapi sabalikna keur jelema nu sok ngahina bisa jadi hina di akhirat lantaran geus ngahinakeun batur di alam dunia mending kene dihina di alam dunia aya tungtung maut ngaranna daripada dihinakeun di akhirat tungtung pas sebenarna weh matak bubar teh dia bisi ibu dihina diledek dicaci tepungan tuluikeun kitunya nepi ka jeding sabab ngalayanan jelema nu sok ngahina nu ngarendahkeun lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan nu buruk matungguan ku waktu rag-rag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilayanan bisi darah tinggi engkege eureun aduh sedih heeh. Tah alhamdulillah maruk teh jero alhamdulillah. Ibu boga gedong alhamdulillah, ibu boga harta alhamdulillah, ibu boga milik alhamdulillah. Lain alhamdulillah eta. Da alhamdulillah mah dina gawe atuh. Gedong boga sawah lega mobil aya cek ibu alhamdulillah sarua jeung jelema beunghar nitah nyebut sabar kanu miskin. Sing sabarnya teu dahar geus 2 poe sing sabar hayang nyakar mah bab alhamdulillah ge lain hartina urang boga harta gedong sigrong alhamdulillah buktikeun gawe atuh alhamdulillah teh ulah udina ucapan naon gawena kieu lol WRT ka imah ibu cek geuning ece teh meunang BLT jumlahna 600 gedong boga sawah lega mobil aya ibu teh wayahna alhamdulillah kudu gawe moal RT nah hama kejeng moal imah boga sawah lega budak sarakola bikeun kanu hakna tuh fakir tuh miskin aman negara lamun jelema kitu tah eta gawena alhamdulillah teh pan kanyataan mah lain nu beunghar ge hayang teh LT nepi ka RT dicarekan RT gelo RW edan kunaon cing teh batur meunang BLT aing henteu di mana eta alhamdulillahna teuing nya alhamdulillah teh gawe cek kuring oge pet caritakeun alhamdulillah ngan kudu bukti dina gawe tong hayang dipuji batur tong hayang disanyung batur tong hayang diistimewakeun batur nah apan eta mah milik Allah lain milik urang mata biasa eta kudu riweuh untuk bieu ning kuring tah ieu tah bisi teu percaya ieu teh panitia teh nganggap urang jelema istimewa mana ieu disuguhan kuat pohara kieu 1 2 3 diinum kabeh ngerebek beuteung hiji tong loba teuing da moal diinum hiji satakaranana saukuranana kusabab nganggapna orang anu luar biasa cobaan diinum kabeh ngarebek ka dibalik gede beuteung ai daharna iraha ben wae nginum atuh nya mata bewe biasa kuring nyarita nya bahasa bapak pan ngomong ge mah lain bahasa bermerek atuh lain bahasa jalma-jalma nu boga ilmu lain ieu mah bahasa bapak jeung bahasa kuring sarua kieu ngan pedah meureun ku Allah teh kuring dibere kawani tah bapak mah nepikeun can wani meureun kitu da ngadon ngadeg-deg pan nyekel mike ari abdi mah meureun aya kawanter mata biasa datang orang tuh kudu keprok da kalah ka asarek diadukeun jeung japati atuh jeung daerah raneh atuh sok kerung gitu sok kerung
pan abdi sok duetnya ceramah teh sok duet gitu jeung Abuya Muhyiddin di Sumedang gitu kan jeung Kiai Haji Salimul Apip gitu kan terus jeung anu sajen-sajena da beda atuh Pak lamun kanu di Udang kanu di Sorban jamaah teh Wilujeng Sumping Al Mukarrom da ka urang mah karek nolol tina mobil jeung well Allah nu assalamualaikum teuing abdi sok ningali pangersa nyungkeun doana kangopun anak kitu tah kanu di Udang jeung nu di Sorban da ka urang mah lain punten bade nyungkeun dipoto kerung we abdi teh kieu aduh tapi keun bae alam perbedaan singarepan ku perasaan alam beda singarepan ku kebersihan metode ceramah beda-beda pasti karakter beda pasti Islam dek dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan panu ceramah teh Abuya Muhyiddin nya Abuya Muhyiddin anu ti Sumedang ceramahna teh tentang padilah karuhun padilah sholawat anjeuna ahlina lol deui ning anu bari dinyanyikeun sholawatna Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin aya oge geuning ibu-ibu ditaekeun ka luhur eta mah ustadna ti Pasir Hanyuang sobat kuring keneh saha tah apal Kang Ubay lol deui geuning nu make topi jaket kulit Epi Effendi teh ustad sanes Banar Hayam kade lol nu jiga ojek online urang cek mah teh hayang nu lentong Aagim lentong bahasana teh ulah anu ngawangkong acan ulah nah lentong Agim mah saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya AA bisa hadir di tempat ini bagaimana ibu senang bertemu dengan AA Agim tapi AA berharap ya pertemuan kita jadikan alat untuk berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak bisa berzikir tidak akan bisa tenang. Ya. AA sadar ini bukan panggung AA. Tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA cukup sekian dan terima kasih. Agim. Cek ieu teh urang mah hayang anu bisa curhat, Mamah Dede. Mama dan AA curhat dong, iya dong, mah caroge abi mah burutnya tuh usaha. Kumaha cek Mamah Dede, kumaha maneh we ah. Pan Mamah Dede mah teu Ciamis, kereng atuh Pak hukumna ge wah. Karek anu ngenalkeun diri ke geuning. Mama curhat dong, iya dong. Saya dengan Haji titik-titik langsung dihoak. Hah? Haji nih. Keras Mamah Dede ai abdi kieu deui bae we da beda karakter beda pembawaan beda metode deuk iraha silih hargaan atuh bener Mamah hayang nu bari nyanyi Roma Irama ceramahna nada dakwahna lewat nada jika ayah ini cerik inget ka indung bapana sing tenah ibu kunaon ceramah tara ngadengekeun ka masjid tara dengekeun tuna radio rek teh di kuping teh aya Roma Irama keur nyanyi teh keramat gini nah teh lu ngarenghap atuh kumaha urang we ku cara rentilna ya urang nu rek nyanyi milu ngarenghap. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ayo nada di luhur, ayo musik kacau di handap. Sing alecreg nyen musik dah. Yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Apaan bahasa Quran diterjemahkan ku bahasa nada eta eusina. Istri solehah.
hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Dakwahna gaya Roma, pakai kukuring, da lucu setik-tik acan. Eta mah da bagian oma. Mentak cenah, ieu cenah bejana. Ayeuna takdirna jadi penyanyi mah sagala rupa teh alus. Ibu pan cetet ti tajong. Aduh. Da Roma mah cenahnya ieu mah cenah. Cetet ti tajong. Aduh. Cenah. Bapak kaseblok ku cai. Au. Da Roma mah tuh nyebut awet mah kena ada. Lamun bapak nitah nyangu, geran nyangu. Da Roma mah lain gitu. Nih. Geran nyangu. Mata lamun kuring jadi kenek jigana rada alus, da suarana tarik abdi mah. Badung, Atapang, Sumedang, dua deui ceu, meujeuf pa jadi kenek teh. Teu kabayang lamun Roma Irama jadi kenek. Bandung. Atapang, Sumedang, dua deui ceu. Nengang urang dia bari ke heureuy ngadon Al-Fatihah. Wah. Kalah dianggap tawasulan. Pelajaran anak ternyata jelema teh boga takdir masih teu kudu ngomongkeun cara batur da cara urang ge cantang tuh. Mama hayang nu make budaya dakwahna wayang. Pan wayang mah budaya ngan dakwah di jerona. Tina bentuk semar ge geus dakwah. Kulit hideung beungeut bodas. Jelema tong nempo wujudna, tah tempo mah buruan hatena beungeut. Nu geulis tapi hasil beungeut mah sudi nempona ge atuh da. Nya. Loh si cepot beureum geuning. Bari meureub. Naon eta pika keheuleuan wae sia eta mah. Jadi karakter jelema teh aya nu si cepot. Kembang beureum buah buleud. Kembang beureum nafsu buah buleud beureup ngajak gelut tuh kitu. Batur teh dianggap teh salah we haben ku sia cepot sia. Loleh si gareng panjang geuning irungna, panjang lalakona, panjang bijaksanana, panjang pengetahuanana. Si gareng saha? Adina teh. Eta dawala. Beda-beda keluarga Semar geus dakwah tah. Kuncungna pernah Bapak ngitung kuncung Semar? 88. Ternyata sifatna kudu 88. Naon eta? Sifat Allah. Tah sifat manusia teh kudu boga sifat Allah. Rahman Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Rahman Rahim, ya Ahan, Asihan, Belasan. Sifat urang teh kudu eta. Kuncung 88. Kerennya. Lol geuning kakawen. Semar Yawe nangun Semar kuncung danar wolong lu Semar tenang gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggalek jadi satria kanca nu di tukang abdi pan boga ilmu sabta pangrungu ilmu Gatot Kaca. Jadi nu ngomongkeun teh kadenge itu nu di tukang keur ngomongkeun kieu cenah teu sangka cenah euy eta mah budak teh keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Amaran eta ge Pak. Da aslina mah teh aya nu ngomong kitu teh ternyata dakwahna lewat budaya. Mau rahwana pejah mah rahwana teh dasa muka pejah teh maot kunaon maot lantaran maling Dewi Sinta sanggeus anu boga Sri Rama. Matak maot tah ceurik rahwana teh gambaran akhirat. Ceurik rahwana teh gambaran akhirat teh eta nu bakal katepit teh. Kumaha ceurik rahwana? Nya di mana ieu kula? Poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piitekeun. Panas taya kipaseun
nyaka mana atuh anaknya, ka mana pamajikannya, ka mana atuh hartanya, ka mana atuh bana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaula keung Gusti balikeun deui abdi kadunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi moal jadi jelema nu doraka geuning kieu balukarna jelema sangsara di alam akhirat lantaran di dunya na maksiat bae keung kaula keung gambaran akhirat Pak leueur eueuh iteu pahujan eueuh payung panas eueuh kipas di alam dunia mah bapak lapar minta kakades moal burung dibere ibu gering longok tatangga bakal nganterkeun tapi di akhirat hirup sorangan kamana anak kamana pamajikan kamana harta kamana bana kamana pangkat kamana pangalungguhan geus leungit parcicing di dunia hirup urang nanggung jawab perkara nu diperbuat di alam dunia ya well bah well abah well nya well tah na urang muludan ya ge muludan teh metode dakwah di Indonesia lain metode dakwah di Arab mata urang moal bisa sarupa jeung Arab da ieu mah muludan rajaban muharaman metode dakwah di Indonesia moal mungkin terjadi di Arab nya well aya di Arab muludan oh geuning di urang aya metode dakwah di urang mulud supaya eling inget cinta kakang jeung Nabi Muhammad yah ngayakeun sarupa kieu tapi entong nuding batur anu tara nyebut teu cinta entong urang anu osok muludan keureueuh pigawe ladang muludan batur nu tara bisa jadi batur ge sarua ngeureuyeuh tina akhlakna Kangjeng Nabi ngan hanya sebatas ngaran urang muludan batur henteu tong sok jadi pasean well ya da urang ge muludan teuing ka udag teuing ka hontal teuing henteu akhlak nabi na mah teuing ibu wallahu alam matak di urang mah pasti beda jeung Arab di Arab ngong adan langsung komat meujeuh nah jam 5 jelema geus ngawula di masjid cobaan di Majalengka ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulunu geus eta organ tunggal coba di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jelema geus loba di masjid matak di urang nyeun metode ngaraon ngaranna urang NU cerdas nyiptakeun metode anu berdasar kahayang rakyat pupujian aki-aki geuning di masjid teh aling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh akhirnya setengah genep maghrib orang NU cerdas pinter kreatif nyeun metode ngolo rakyat ku seperti kitu nya ibu orang NU keneh nu ngajarkeun ngapalkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeun wujud kidambak mukhalafat lil hawa ilmu nepi ka apaleun keneh nih nu baheula apal jeung nadana teh anger we eta deh nah anu nyiptakeun orang NU matak ceuk kuring NU itu cerdas segala rupa dibentuk sebuah metoda matak ulah dicarek anu sholawatan oge barareda nya aya sholawatan jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad aya nu nada sholawat jiga dangdutan sholatul hoho salamul hoho aya nu maca sholawat bari hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji hanya sebuah metode teu perlu jadi pasea tetap nu dibaca sholawat keneh sholawat
tong ngagenggereukeun tata cara batur sholawat urang sholawat teu kudu ngagenggereukeun nu batur nu urang atuh pigawe ngarah teu pasea. Tahlil ge di Indonesia mah jadi 3 carana, nu tungkul, nu ngagideug, nu muih. Nu tungkul la ilaha illallah, hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing teh mang naha teu tungkul, tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare. Jadi emang di gudag gideug ngarah teh sare. Tah nu paling paur nu muih, illallah, illallah. Sajam satengah bubar tahlilan kuat pias teh dahar-dahar acan kolokok di buruan. Teu kudu pasea, nu tungkul keur tahlil, nu ngagideug keur tahlil, nu muih ge nama ge jeung kudu pasea, geuning nu dibaca mah sarua. Anu tungkul tong ngarasa pang benerna, anu gideug tong ngarasa pang benerna, anu muih ge pek ari kuat. Gerak tempo kebon awi teuk-teuk ku bapa bawa ka imah sakaresepna nu jadi pipiti, nu jadi boboko, nu jadi ayakan, nu jadi nyiru, balik deui kana tangkal awi keneh ngaran berbeda. Bener. Sampe bawa ku ibu nu jadi gegetuk, nu jadi comro, nu jadi misro, nu jadi kicimpling, nu jadi peuyeum. Pek atuh dahar gumantung sapangabeukina ulah peuyeum diadukeun jeung comro ancur heueuh lapar pasti. Kumaha atuh carana? Dahar gumantung sapangabeukina balik kana sampe keneh sampe Islam keneh Islam. Geunahnya lamun jelema boga pikiran kitu. Teu kudu naon gitu, teu kudu lalajo nu batur. Nu urang we pigawe. Tah ayeuna urang sok muludan batur tara tong ngadongengkeun nu tara. Urang we keureuyeun. Aman hirup. Tah ayeuna pan keur meujeunna suhu politik. Beda pilihan wajar ngan pasea teu meunang. Beda pilihan wajar nu teu meunang mah paseana keur naon pasea? Batur nu jadina ibu nu mumusuhanna nanaonna. Heueuh we. Ngeus suhu politik mah be aja. Datang lagi ukur 6 tahun sakali. Matak di urang aya muludan, aya rajaban, aya muharaman hanya sebatas metodologi keur nepikeun perkara nu kajadian dina waktu harita. Maka bulan mulud ku umat Islam sok diayakeun muludan, batur tarahekeun bae da geus apaleun. Deuk naon eta? Mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mieling kalahiran Nabi, ternyata Nabi lahir teh tanggal 12 poe tahun ibuna ramana dek ngapalkeun nu kitu urang bulan mulud. Tapi 12 Rabiul Awal lain perkara kabeneran. Tangkal daun bisa murag lain karena angin, tapi irodat ti Allah, kudrotna Allah. Nabi lahir tanggal 12 lain karena sebuah kebetulan, tapi aya rancangan khusus kunaon Nabi lahir tanggal 12. Ternyata modal hirup ibu, modal hirup kuring. Tayangan ku ibu bisa dipercaya. Modal hirup ibu, modal hirup kuring 12. Iman, Islam, ihsan. Aya iman, aya Islam, aya ihsan setelah Nabi lahir. Iman, Islam, ihsan. Hitung yuk, rukun iman seberiji dek. Genep, rukun Islam 5, genep jeung 5. Berarti sesana rukun ihsan. Rukun ihsan hiji. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Hijikeun genep jeung 5, 11 tambah hiji. Matak jelema maot sok didoakeun sing ditampa imana jeung Islamna. Teu sugan sing ditampa gedongna jeung mobilna. Berarti lain modal kahirupan tah dunya teh ternyata modal kahirupan salametna akhirat. Iman, Islam, ihsan. Ari ihsan anjeun ibadah cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Anjeun ibadah cukup Allah anu nyatet amal urang keur ibadah. Teu kudu dibeja-beja ka batur, teu kudu diedeng-edeng ka batur. Boga kongkorong ge mun bisa mah tong make jeung dibeja-beja ka batur. 40 gram eta ti salaki ladang ultah kumaha sia we ah. Da teu nanya.
tahajud ge mun bisa mah tong di beja-beja. Ieu marek tahajud di beja-beja lana Facebook OTW tahajud. Lieur banggong. Gerasok urang acuh yuk. Hayu urang acuh. Dek dianggap ibadah, dek dianggap henteu ku batur masa bodoh da ibadah urang teh hayang di beja-beja ka ibu, jeung dina di beja-beja geuna dicatet ku ibu. Nya. Geus cukup nu nyatet mah adalah iman, Islam, ihsan. Kedua modal hirup ibu teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitung hurufna la ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah 2. Ternyata modal hirup manusia teh eta apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum an la ilaha illallah. Ya berarti modal hirup urang teh eta. La ilaha illallah. Dunia jeung eusina ditimbang jeung kalimat la ilaha illallah berat keneh la ilaha illallah katimbang dunia jeung eusina. Naon sababna? Dunia mah ukur samet di dunia, tapi la ilaha illallah mah ngoncoran nepi ka akhirat. Matak sing bisa mempertahankeun eta la ilaha illallah. Hartos. Kunaon atuh Nabi nerangkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nepi ka dibuntel jadi 2 kalimat syahadat. Kemang deui, ieu kembang. Kemang ieu jadi daunan, jadi tangkalan, jadi dahanan lantaran aya akaran. Teuk-teuk akarna jadi moal. Heuh kitu sahadat. Kartos. Ibu nyieun kahadean, ibu nyieun kaalusan tanpa bersahadat, tanpa asup kana Islam, cantang tuh jadi kahadean. Maka urang boga Islam teh kudu bersyukur dibawa ku Nabi Muhammad, Islam nu disebarkeun, urang asup kana Islamna, berarti boga akar nu sabenerna, tinggal nungguan tangka, tinggal nungguan daun, tinggal nungguan buah, tinggal nungguan kembang. Tah ieu pangajian teh kembangna tina sahadat. Kahartos. Ngan kade ai kembangkeun aku burung. Saha eta kembangkeun aku burung? Teu jadi pentil-pentil acan. Naon eta burungna bebengok sombong. Iblis ahli ibadah, iblis ahli masjid, 80% ilmu Allah, iblis apal, tapi naha iblis teu jadi kakasih Allah, hiji sombong. Ayeuna urang Quran teu katalar, ka masjid jarang, berjamaah hese, ai sombong ti bareto, boha-boha iblis guguruna ti urang. Nabi Adam dosana naon, Pak? Nuang buah huldi. Dosa Nabi Adam nuang buah huldi lantaran kabitaku iblis gitu Pan. Adam ya buah teh buah keabadian gitu Pan. Akhirnya kabongroy kahayang. Berarti dosa Nabi Adam naon? Syahwat. Nabi Adam boga dosa tina syahwat. Ku Allah nalika Nabi Adam Robbana zalamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dihampura ku Allah dosana dina bulan Muharram lantaran aya penyesalan ti Nabi Adam. Dosa syahwat besar kemungkinan bisa dihampura, tapi dosa sombong iblis teu pernah dihampura. Allah. Kartos ieu teh. Dosa sumber tina syahwat urang tobat dihampura, tapi dosa sumber tina sombong iblis wae teu dihampura. Matak nu ngaran sifat sombong lain sifat manusia. Da sifat manusia mah syahwat. Hayang harta syahwat, hayang nyanung anyau, hayang beunghar bogoh ka awewe. Dosa syahwat mah bisa dihampura, tapi iblis Pak dosa sombong nutup panghampura. Tak eta nu kudu jadi keur urang power teh. Dari urang mapan sombong teh boa nya. Boa mere harta kabatur diomong-omong, dipoto ongko, alhamdulillah parantos santunan harta beak amal lain teh. Matak naon lamun disumputkeun? La ilaha illallah. Kunaon atuh Nabi nyebarkeun 2 kalimat syahadat? Hiji Pak, toong dina ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tah nyebarkeun 2 kalimat syahadat teh Nabi mah nyebarkeun akar tina kaislaman teh. Nabi mah ternyata ku akhlak sehingga diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bukti satemena di Kangjeng Nabi
aya teladan anu panghade-hadena di nabi lain di urang mah umatna asa eueuh teladan teh arek dibuka susuganannya tong loba teuing urang buka we sababaraha hiji geura toong akhlak nabi anu orang kafir sekalipun kabita ku Islam Yahudi sekalipun kabita ku Islam lantaran akhlakna Kangjeng Nabi. Jadi Islam dibawa ku Nabi, Islam nu ngajaga perasaan, Islam nu dijaga ku urang sakapeung teu ngajaga perasaan. Nabi diasongan lain korma, Nabi dibere anggur, Siti Khadijah gigireun, anu nyuguhan aya di payuneun, dituang ku Nabi, dicauk-cauk, dicokot kabeh lep, dituang sadayana. Siti Khadijah cengilak, ya Rasul, biasana mah anjeun barang tuang sok ngajak abdi. Nah, ayeuna teu ngajak, kumaha ceuk Nabi, lamun ku kuring ieu anggur dibikeun ka anjeun, sieun nyigeung anu mere. Nah, Hasyim. Terjemahkan ku Bapak, akhlak Nabi sarupa gitu terjemahkan. Islam dibawa ku Nabi ngaragangan perasaan batur. Cikan urang geus bisa ngaragangan perasaan batur. Heuh eta maksud urang teh. Hiji tah. Tong ngomongkeun imah kajal menutup boga imah, tong nyaritakeun sawah kajal menutup boga sawah, tong nyaritakeun kongkorong kajal menutup make. Nah, ragangan perasaan batur lain dipapanas perasaan batur. Mang Udin, well. Hiji naik deh nu kadua atuh nu kadua sugan. Init Nabi ke masjid di tengah jalan dicebol ku tai onta wangsul deui ka rorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul kunaon uih deui diseblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul tuturkeun ku ibu lamun salaki ibu init ke masjid ayeuna nyeblok balik deui ka imah kunaon Kang tetulus ka masjid ayeuna nyeblok ku saha ku para pemuda kumaha ceuk ibu tabedog kadek jelema kitu mah mun maneh eueuh kawani ku aing disusulna nada teu kitu. Berarti muludan teh penting keur mieling akhlak Nabi lain sakadar mieling lahirna Kangjeng katuturkeun nu bieu henteu nya eukeun bae da abdi ge sarua kana ilmu urang bercerita lah tentang akhlak Nabi susuganan jadi pedoman hirup urang 3 kali diseblok ka 4 kali eueuh nyeblok datang ka masjid ceuk Abu Bakar ya Rasul telat nya teu bebejanya coba Bapak lamun telat lantaran aya nu nyeblok DKM nanya nah kamari telat wah teh jeung bebeja anu nyeblok euy kasaropanan eta budak pemuda di jalan nyeblok kumaha ceuk di masjid saha nu nyeblok tuh si itu serang euy darek gelut kunaon Nabi teh bebeja sabab Nabi uninga bakal aya rencana naon Allah dibalik nyeblokna eta jelema ka Kangjeng Nabi. Akhirna cek Abu Bakar ya Rasul di lingkungan urang teh aya nu udur saha tuh imahna itu ternyata nu nyeblok andai kata bapak anu nyeblok ka bapak tuluy dibejaan ku DKM anu nyeblok maneh teh gering kumaha cek bapak puas aduh ladang muludan teu kataekan puas salian ti puas teh bakal kieu dorakati aing RT teh Nabi mah henteu ceuk Nabi urang longo bring ti masjid ngalongo jalma nu gering bari geus nyeblok Nabi diusapan didoakeun cager ngagabruk ka Kangjeng Nabi kakara bijil nu tadi nu disebarkeun ku Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyebar kunaon teh nyebarna katurutan moal biheung eukeun bae keun bae da sarua abdi ge cing atuh nu katilu sugan di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong unggal poe ku Nabi dihuapan geus dihuapan peletuk Yahudi nolong ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung nu ngaran Muhammad teh pika sebeleun Muhammad pika rujiteun kuring orang paling benci ka nu ngaran Muhammad lamun aya poe ayeuna dipek-pek nu ngaran Muhammad katurutan moal gitu pak urang enjingna Nabi ngahuapan deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu muludan wajar lamun kuring nerangkeun akhlak Nabi deuk nanya ka bapak mun bapak barang bere ka tatangga ngomongkeun bapak deuk mere deui moal alus ladang muludan teh alus
Ari ibu lamun ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu dek mere deui moal sarwana tinggal tanya tak kuring eta kitu bebengok maneh mun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring level penceramah atuh piraku edek dek mere cicing makanya moal-moalan na teu percaya kana beungeut bager kieu edek ngan tungguan 3 poe lamun si eta ngabudah leos ka rumah sakit tuluy maot berarti ku urang di endrin si eta tah awak urang hate urang can seperti nabi maka perlu urang ngayakeun cerita tentang akhlak nabi susuganan aya rasa kabita cinta nabi buktikeun ku akhlakna hartos da urang marada curiga ieu pangajian pohara kieu di masjid mah teuing pohara teh eueuh oh jadi ladang muludan teh kitu we aya masjid itu di palimana iya oh iya itu pak oh badag lumayan megah ya masjid badag apakah sabadag nu ngeusianana kumaha sepuh alhamdulillah rada curiga udah mah teh masjid badag ulah waka jadi kebanggaan badag masjid tanpa badag nu ngeusian matak ladang muludan ieu hampurala ya pak apan pengajian teh ulah seperti orai ganti kulit ngaran anger orai kudu seperti hileud ari hileud mah tina hileud jadi kukupu atuh mudah-mudahan ladang ibadah urang pengajian teh anu kedul sing darae nu goreng sing aralus anu teu akur jeung dulur sing alakur anu aremung ka masjid sing darae lamun bener ieu ladang muludan tingali urang dek monok engke subuh rek ditempok lamun anger ngan limaan berarti ieu ladang muludan karek hanya sebatas nana gerhana datangkeun rakyat udunan mustami sing loba pangungjieun so sistem tagogeun geus weh can aya hasil nu sanyana bener sok naon Bu Sekdes naon Bu Sekdes ibu oh Bu RW naon teh yang datu peti kadengi atuh Bu RW ngomong tadinya abdi nyaramah di dia cekak kuping naon dia teh cing kasaha ka Bu RW moal nerap cenah kasaha ka Bu RW KKB cenah ari Bu RW bet suudon ka sararea aduh penting pak ngayakeun muludan ngan kadenya ulah hanya sebatas ustad jauh di Arulem ai ustad deket kaluli-uli ulah kitu nu kudu dihargaan mah anger nu deket pak nu jauh mah urang balik sagedeung deui ge nya monok deuk naon dulur teu boga pemajikan teu boga monok di dieu sieun digerebeg team jauh jeung harudang ai ngawangkong teh lain tadi atuh ai keur ceramah kieu diajak ngawangkong nih ai tadi kuat marurukus hunu tuh ngajak ngawangkong kalau kawel tah eta Pak matak paingan ayat Quran nekenkeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun paingan da geuning ngudag urang kana akhlak nabi teh berat jadi simpulkeun urang muludan teh karek samet sadar kana lahirna nabi can sadar karena perkara nu dilahirkeun ku nabi cing nu terakhir atuh sugan ya sugan kene engke di akhirat bakal aya jalma anu deket jeung kami ibarat curug jeung jajangkung saha eta ya Rasul jalma nu nyaah ka budak yatim naon jalma nu nyaah ka budak yatim karunya ibu inung eueuh bapak eueuh lamun lain urang anu nanggung jawab edeuk saha
ibu budak ibu ditungtun ku ibu ditungtun ku nu jadi bapak sedengkeun budak yatim saha nu nungtun budak urang baju aralus budak yatim eueuh nu merhatikeun rajin di urang aya santunan eta ge satahun sakali bulan Muharram pertanyaan anak na emangna budak yatim teh hirupna satahun sakali mun urang robah pola pikir urang yuk ieu nu hadir kuat ribuan kieu tong gede penting ieu mere 10.000 kabeh tapi mun ieu aya 5.000 otomatis bakal terjadi 50 juta penting ieu keur saha eta bikeun yatim bisi sakola pangbiayaankeun bikeun miskin bisi teu boga beas pangmerekeun ladang muludan kaalaman paat kuno sejen bener ampli butut katulungan ku muludan oge teh ya DKM 10 juta benerkeun tuh ampli masjid lain peperepetan wae ladang muludan tuh Pak jadi aya we berkahna tina muludan ya. Kumaha zaman Nabi yatim juk naik darajat kieu ye ceuk Nabi teh ka mana indung maot ka mana bapak maot yatim piatu nya kumaha ceuk Nabi jadikeun Muhammad bapak anjeun naiknya darajat yatimnya naiknya nah bapakna seorang nabi ayeuna bukades hayu urang nurutan bukades mun aya yatim di dia 15 ku bukades 5 ku Pak Ustad 5 kubu RW 5 cek bukades abdi bagian 5 dek disakolakeun panggil kepala sekolahna bayar rasikona beres saragamna nagog ibu kades di jero abdi ieu teh nitip ka sararea ieu ieu murang kali teh anak abdi budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha indung angkatna seorang kubu seorang kades Bu RW ge ada 5 heug cek Bu RW nagog hareupeun sakolana kade ulah diheureyan ieu budak yatim teh kuring anu bogana kuring indung angkatna budak yatim moal dibuli naha indungna seorang RW lo cek Ustad sarua abdi ge 5 titipkeun ka sakolana biayaan rasikona maka yatim moal dibuli moal dihina naha bapak angkatna seorang Ustad apa Nabi teh kitu teu aya indung teu aya bapak kumaha cek Nabi kami bapak anjeun oleh nana gerhana ada kurang 20 mun Bu Kades 5 Bu RW 5 Pak Ustad di 5 ade 20 nah ngaranna ge ngalamun bebas di 40 oge atuh ngaranna ge ngalamun atuh 20 sakolakeun ku abdi biayaan ku abdi nagog abdi hareupeun sakola pidato hampura bapak-bapak bararudak ulah diheureyan ieu budak tah ieu bapakna budak moal dibuli budak yatim moal dihina nah bapak angkatna seorang nana gerhana geus nepi tah pamikiran nepi ka dinya teuing bener sedangkan perkara nu dititipkeun ku nabi adalah fakir miskin yatim mana ayatna aro ayatalladzi yukadzibu bidin fadzalika wala ya apakah kurang jelas nah kurang jelas eta aya maha anjeun apal nu ngabohongkeun agama saha eta nu ngantep budak yatim nu ngantep fakir saha eta nu ngantep budak yatim nu ngantep fakir miskin saha eta aing mah heueuh akur ya oge sarua mata kuring jadi penceramah teh Bu Kades hayang eureun era aing ngomong jiga nu heueuh ai tatangga teu dahar teu dibelaan ari ngomong jiga nu nya ari yatim sakola nepi ka putus teh sakola lantaran teu boga biaya teu dibiayaan hayang eureun jadi penceramah teh mata cing teh urang mah hayang nu ngulem bae eueuh bae nah sieun hareupeun Allah dipenta pertanggungjawaban hanas we kuring ngomongkeun hade tapi ternyata loba jelema anu teu kabagean hade tina awak kuring keungnya jadi penceramah teh nya heuh matakna entong bangga keung komo ku ayat mah kaburo maktan indallah kabenci kakeheul di sisi Allah pikeun saha eta Pak Ustadnya pikeun jalma anu nyarita hade tapi laku lampah kurang hade keung matak doakeun para penceramah di dieu teh doakeun ku ibu sing istiqomah dina kahadean sing paranjang yuswa sing pararek milik sing dareukeut rezeki sing anggang balai
sing panjang umur pala putra putuna sing soleh turus solihah. Ibu bapak ge sami ku sim kuring didoakeunnya sing panjang yuswa sing pararak milik pala putu putra urang sing soleh turus solihah. Ibu kadis ge sami Pak Kades, Bu Kades, Ibu Kades oge sami sing dijaga diriksa ku Allah Ta'ala. Doakeun atuh abdi karategeun dina manah ibu mah ngadoakeun bebas ka abdi pek da sanajan urang teh anggang tapi silih doakeun geuning nelepon ka tasike jadi ibu da aya sinyal tah sinyal hate urang-urang hijikeun sinyal hate urang-urang aluskeun maka dina ngadoakeun teh nepi anu tos ngantunkeun kintunan ku urang teh Al-Fatihah nepi moal dugi boro-boro sinyal alo sinyal urang Amerika ge geuning nelepon jadi ibu sakitu nu kapihatur jam anak RW da urang nu ceramah lagi kuma urang we muga jeung sonten keneh sonten keneh teh cek ibu da urang mah 3 jam mun bubar teh jam 10 1 2 3 jam 1 ibu mah heuh sonten da tinggal lewat pusak coba urang teu kudu habal-habal teuing nu penting mah patri saalus-alusna nyaritakeun agama sahalus-alus nu ngupingkeun agama keukeuh nu alus mah lain nu ngupingkeun lain anu nyarita saha atuh nu alus nu ngamalkeun matak ibu jeung bapak sanasib jeung kuring lain sakadar nyarita lain sakadar ngupingkeun tapi urang ge hayu urang babarengan sasieun sabenyeureun buktikeun cinta urang ka nabi ku cara miconto akhlakna Kangjeng Nabi. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana para leun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura nu ketedak luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.